Februari 2018, urang ulin jeung babaturan urang ngahilangkeun rasa jenuh, rasa bosen, rasa kangen, rasa rosok. Kenalkeun, ieu ngaranna si Rahmat, sobat urang tiker ka kandungan keneh. Tah lamun ieu Neng Eli kaboga si Rahmat. Tujuan urang teh hayang ulin ka Palalangon Park Ciwidey, Bandung Selatan. Urang ini ulin tiluan, 2 motor. Si Rahmat mawa Neng Eli kabogohna, sedangkan urang mawa kalangkang sorangan. Tapi keun lah, da urang mah geus biasa. Kalemkeun we lur. Singkat cerita, alhamdulillah urang geus nepi di Palalangon Park Ciwidey. Geus kitu, urang markirkeun motor, nitipkeun helm, bisi anu ngabangsat. Jabah helm menang nginjem deui. Terus urang asup meuli tiket. Tiketna oge masih terjangkau lah. Cukup ke urang-urang mah moal asa kabongkaran. Tiket yang budak gede 20.000. Mun budak leutik nu usiana 3 tahun nepi ka 5 tahun 10.000. Murah pan cek urang oge. Aduh si teteh namanya guys pisan teteh jomblonya. Tah di dieu teh urang bakal dicap supaya naon cek si ama kieu. Ieu dicap lah tanganna. Oh siap-siap. Bade buah bui kan. Mohon Di teu lieur ieu ngecek. sip. Dicap. Siap sami-sami. Buka atau maleh kapalnya. Mulai ti dieu urang jadi kameramen. Bongan awe milu. Lah atuh da aing hayang milu. Ajen pasangan ge. Tuh tingali keluarga berencana, ibu-ibu jeung bapak-bapak. Si Rahmat jeung Neng Eli, aing ieu jeung Neng ayeuna teh jadi minantu. Aduh, sayang. Bana loba jeung pasanganna. Teteh kunaon soek gegel ucing. Enak mah orang jalan-jalan heula ka luhur urang ningali. Kumaha suasanana mantep teu. Soalna ieu urang pertama kali deh ka dieu. Lanjut barudak. Perjalanan masih kena jauh nepi ka awang-awang, meset ngapung luhur. Tadi dia urang panggil jeung ibu-ibu rempong. Wah pokona mah rempong pisan. Urang teh atuh teu kaop ningali ibu-ibu anu rada mencrang herang wenol. Yes ya. Pokona mah kurang diketrek cik urang teh kieu. Bu, saya hai heula Bu. Dadah heula Bu. Tahu kamu pasti rasa apa yang ku rasa.